Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة
itina bi'adzabin alim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'tir 'alaina hijaratan minas samaa'i la yarhamuna. Wa idh qalu jeung caritakeun kanjeng Rasul Muhammad dina nalika ngomong jalma-jalma kafir. Jalma-jalma kafir jalma kafir Allahumma wahai Allah in kana lamun aya naon hada ieu perkara di Muhammad perkara dibacakeun ku Muhammad Quran teh eta huwa ayat eta haqqu perkara hak anu diturunkeun di Gusti fa'tir maka sok geura ngahujanan Gusti alena ka kami hijaratan kana batu minas samai ti langit. Nangtang jalma kafir nangtang ka Gusti Allah. Gusti lamun heueuh ieu nu dibawa ku Muhammad teh bener ti Gusti sok hujanan kami ku batu. Awi tina bi'adzabin alim awi ti atawa geura ngadatangkeun anjeunna ka kami bi'adzabin kalawan siksa alimin anu ngajarikeun. Tanya ieu teh nyarita teh nator di jalma musyrik di golongan orang Quraisy. Awan la istihjaan wa ihaman annahu ala basiratin wa jazmin bibudlani. Oke, tetap dari cipta salah itu yang menggambar teh dari cipta salah manehanana teh siga heueuh gitulah siga apal bener siga geus buku bahwa kan dibawakan yang lebih teh menciptakan pemahaman itu menggiring opini publik bahwa Muhammad itu salah. Qala Gusti Allah Ta'ala sabda Gusti Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Iwala Gusti Allah wa ma kana jeung aya saha Gusti Allah Ta'ala liyu'adzibahum iksa Gusti Allah ka ahli Makkah berdasarkan permintaan ahli Makkah sok menjadi pembantu dari siksa kami. Wa tabari ali anjeun tafihim aya di tengah-tengah ahli Makkah. Salila aya keneh anjeun membuat dulu siksa Gusti Allah. Liana azaba idza nazala amma dari mana-mana siksa turun itu lukeunana menyeluruh. Ya, kabehan. Sedangkan kanjeng Nabi kan dirasa ku Gusti Allah. Banyak kanjeng Nabi dirasa. Walam tu'adzab umatun illa pada khuruji nabiyya wal mu'minina minha. Teu
disiksa hiji kaum kecuali nabi nanti dikeluarkeun heula ya dipisahkeun heula jalma-jalma mukmin dikira resep itu dipisahkeun kakara menyesat berberak gitu ada ayat ketika Nabi Muhammad wa ma kana Allah bahum yastaghfirun wa ma kana jeung teu aya salah ta'ala mu'adzibahum an nyiksa ka ahli Makkah wa hum bari'un ahli Makkah yastaghfiruna wa la istighfar la yaquluna fi rabbihim kufrana dina nalika keur ngawam ngomong teh kufrana Gusti abdi nyuhun kana pangampura ti Gusti wakilahu al-mughira al-sadafuna ini yang nyawarkan itu teh jalan-jalan musyrik lagi sok tarawih dari tawaf teh lain panggawean anyar memeh datangkan yang Nabi geus aya tawaf teh ngelilingan Ka'bah itu ngan rupa-rupa aya nu golongan tarawih di tataranjang aya can bae barang murah bagi sakuring teh aya 360 ateko bari jalan bae eta wah pokoknya eta apa geus aya tah di antara tawaf teh yang marang jalan musyrik kufronaka sarga tawaf teh kitu minta kapan itu Gusti oke lah disalakeun hum al-mu'minuna jadi maksud wa ma kana Allah ma'adzahum wa hum yastaghfirun maksud wa hum yastaghfirun teh jalma-jalma maca istighfar teh jalma mukmin anu lemah kuma bila usallahu law tasayyalu la'azzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna terus teh wa yasudduna 'anil masjidil haram jadi moal aya turun siksa anu menyeluruh kabeh salagi aya kanjeng Nabi didinya salagi jelema darek maca istighfar lamun misalnya yang salah dina siksa menyeluruh dari duniana sing bapak ngahadirkeun kanjeng Nabi nya ku cara loba baca salawat baca salam ke kanjeng Nabi baca salam ke kanjeng Nabi ayeuna sing loba baca istighfar salamat insyaallah ya baca salawat baca istighfar wa ma lahum wa ma jana alinan perkara lahum betul jalma-jalma kafir Allah yu'adzibaka dan terjiksa jalma kafir sahalahu sallallahu ta'ala. Nah sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak nyiksa jalma-jalma kafir dan eta bae kahalangan nu teh kahalangan teh jalma-jalma mukmin anu malaca istighfar kahalangan saudara kupeda dirinya ya kanjeng Nabi lamun geus eueuh kanjeng Nabi jalma geus prokmat itu ya begitu kanjeng Nabi kaluar di muka Uhud kan di perang Badar hancur jalma-jalma kafir wa hum yasudduna wa hum bari jalma kafir teh yasudduna pada halang-halang jalma kafir anil masjidil haram itu masjidil haram nyarap ka kanjeng Nabi jeung jalma muslim Allah deket ke masjidil haram kanjeng Nabi rek ka masjidil haram teh kitu tawaf ke masjidil haram teman wa ma kanu awliya wa ma kanu jeung terbukti jalma-jalma kafir eta awliya ahli utawana ahlina masjidil haram padahal nama nu masjidil haram teh lain jalma-jalma saku bahasa kan maranehana ulah ka kanjeng Nabi ulah pada itu dan jauh urang pada daya menu kami pada malai padahal
kecuali jalma-jalma anu lawan. Itu nu boga na Masjidil Haram mah jalma-jalma takwa. Nya nu panusi asli Masjidil Haram jalma-jalma takwa. Aya nu takwana bukan Nabi bicara dengan asal kakinya jalma-jalma kafir. Walakin aksarul la ya'lamun. Tetapi lain kalau lu jalma-jalma kafir teu arapan teu yakinkeun bahwa sabenarna anu hak aya di Masjidil Haram itu kanjeng Nabi jeung para sahabat.